urang teh geus ahli syukur, ahli sabar teu atos tiasa ninggal anu sapertos kitu teh acan. Sugan jeung sugan ke urang di akhirat teh ditilongkeun jalmi ahli syukur anu sakedik pisan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sakedik pisan surah Allah teh jalma hamba kami anu bakal syukuran ka kami. Aya tanda-tandana ari urang teh tos ahli syukur teh acan. Aya tandana. Tanda anu kahiji jalmi ahli syukur mah tara ngeluh. Tara arab, tara subah. Ibu sumping saroge di Padamelan nyenak artos kan 50.000. Sabaraha yang artos teh 50.000 eta syukur teh 50.000 enggal sanak alhamdulillah ulah nyebut jalmi ahli syukur mah teh kalimat di mana ditaros ku tatangga saroge ibu teh ari saroge ibu nameuna naon pirage kontraktor eta kontraktor pirage eta nya ulah nyebut alhamdulillah saroge ibu abdi mah jadi tukang ngojek ojek oge alhamdulillah satia ka abdi alhamdulillah saroge abdi jadi kuli beca oge alhamdulillah getol ibadahna alhamdulillah tarangeuh jalan urang hayang dicatatkan ku Allah teh jadi ahli syukur kade ulah kaluar tina lisan urang pan urang teh sapatos kitu nya Gusti ulah ngeluh ka tatangga da batur ge teu hayangeun ngadengena mun bade ngeluh ka Gusti Allah langsung ka Allah ngeluh ulah ka tatangga da buat tatangga teu hayangeun di bere eta teh beuki lieur sarua da batur ngagaduhan ka lieur marapan tatangga teu boga ka lieur leuwih lieur ceuk urang tatangga teh loba duitna ceuk